warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA 2 anu ku abdi dipihormat, Ibu miwah Bapak Guru anu dipihormat, para tamu ulema, sepuh siswa anu sami-sami linggi, kanca mitra, rerencangan sapara kanca sareng adik-adik kelas anu ku abdi dipikacinta. Langkung tipayun, mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin waktos ka abdi sadaya dugi katiasa patepung lawung patepang rarai dina ieu acara. Teu hilap mugia shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka panutan alam Nabi anu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi anu dipihormat, sate acan abdi neraskeun sasanggem teu kakantun abdi ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos maparis ka percantenan ka abdi kanggo ngadeg di ieu mimbar. Nanging da puguh sanes ahlina hapunten saupami salami abdi nyanggem kadanguna ku hadirin teu puguh lenjereunana. Teu karaos asa cikeneh abdi sapara kanca ditampi di ieu sakola. Nanging kiwari tos bade ngantunkeun deui ieu sakola. Waktos 3 tahun teh asa sakocepat pisan. Masih keneh emut nalika ibu sareng bapak guru ngawuruh rupining ilmu pangaweruh, ngatik ngadidik rupining pangarti, ngaping ngajaring kalayan pinuh kaasih ka abdi sadaya. Abdi masih keneh emut nalika ibu sareng bapak guru bendu wireh abdi tetumut kana aturan. Abdi oge masih keneh emut nalika abdi disetra margi teu midamel tugas. Abdi oge masih keneh emut nalika ibu sareng bapak guru gumujeng kebek kabingah nalika rerencangan abdi nembongkeun peta pikalucueun. Eta sadaya mangrupi panenengan anu moal lebur ku waktu laas hujan. Nya dina danget ayeuna pisan abdi kapapancenan ngawakilan rerencangan sapara kanca neda ngahaturkeun nuhun kana sagala pasayan ibu sareng bapak guru di ieu sakola. Mugia sagala amal kasayan ibu sareng bapak dibales ku Nu Maha Kawasa kumang rebu-rebu kasayan di dunya sareng di akhirat. Amin. Sajabi tinggal haturkeun nuhun teh abdi sadaya neda dihapunten ku ibu sareng ku bapak guru. Salaku jalmi biasa anu masih keneh atah sareng didikeun keneh tangtos moal luput tina kalekapan. Seueur pisan tingkah laku tindak tanduk atanapi paripolah anu manah ngajahetan manah ibu sareng bapak. Pamundut mugia tina ati anu wening manah anu setra ibu sareng bapak guru kersa ngahapunten sagala kalepatan abdi sadaya salami nyumping pangarti di ieu sakola. Kalawan asmana rerencangan sadayana sate acan abdi sadaya amit syukur di ieu sakola neda ridho galihna ti ibu sareng ti bapak kersa ngajajabkeun abdi sadaya ku pangjurung nu mangrupi
Doa ti ibu sareng ti bapa tangtos baris janten pangdorong ka abdi sadaya dinanraskeun deui atikan ka tingkat sakola nu langkung luhur enggoni ngahontal cita-cita. Teka kantun pun biang sareng pun bapa abdi sadaya nyanggakeun sembah sujud. Margi sareatna salami ieu. Margi sareatna pun biang sareng pun bapa pisan abdi sadaya tiasa kumelendang di ieu alam sareng tiasa maluruh ilmu pangaluruh di ieu sakola. Tangtos salami abdi sakola direrompok pun bapa sareng pun ibu pisan anu direrekot ti kawit biaya sakola, buku pangajaran, seragam, jajan sareng kapayogian sanesna janten tanggelan ibu sareng bapa. Kantenan boh siamna boh hunina ibu sareng bapa tekendat ngadoakeun ka abdi sadaya. Kumargi kitu abdi sadaya neda dihapunten rumaos salami ieu abdi ngantiasa ngarerepot. Mugia sagala amal kasayan ibu sareng bapa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sagala rugi kalepatan ibu sareng bapa dihapunten dipi asih dipi welas sapertos mika asih mika welas abdi sadaya. Salajengna abdi neda pangdeudel doa ti ibu sareng ti bapa mugia abdi tiasa ngahontal cita-cita sareng jadi jalmi nu soleh tur soleha. Amin. Hadirin anu dipihormat, kalayan asmana rerencangan sapara kanca cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur pamungkas pisanggem pilih aya basa anu kirang merenah pondok nyogok panjang juga langkung sawur bahe care bobo sapanon carang sapakan tutus sangkung kepang halang mugia ageng cukup lumur jembar hampuran anu diteu saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten pilih aya kalepatan pamungkas pisanggem amit mungkur sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.